Masya Allah guys diceritakan awas cek Gusti Allah kadek setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikan lamun orang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikan Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ke tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ke tempat semula ke surga bejakeun ke anak cucu anjeun Adam lantaran setan tepan baheula yanzi'u anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan kapan neuleukeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuh ka pannyana nya maneuleuh ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuh ka setan ayu setan maneuleuh ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuh ka setan deuk kumaha nangkisna Nggak kumaha nangkis lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu. Urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu. Urang boga silat, karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos karar itu lantaran setan teu kadeuleu. Ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh. Nya nama neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sia teh ucing ngomong-ngomongkeun aing bae. Cak setan aing dek pindah ke belah kenca deket-deketan aja pendek ku aing dek ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokos gitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing dek digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak ceritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kadek setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ke tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka surga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya nekataneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ge ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu
orang Lampung balik dari babarengan yang monyet di Lampung kan itu yang uwa-uwa iya ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan. Awas, ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah. Bapak urang teh kula gagu gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga. Dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana. Teu make sahlai-lai acan. Atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu. Nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerak ka dieu setan hah teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Jonet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bage geus teu lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin ku sia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nya kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin ku ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia kaditu da aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodo mah
boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus aya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku nanaon ada di sini maca Quran ti penting cak kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleu ka setan bisa deuleu ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru aya nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta tak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaule di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin haji teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincinna hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menceritakan Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerap nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu mendak kerap jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung mau ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang caritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan tem. Mentak kurang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten orang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun orang Bogor, orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti nagara jin dibawa ka urang moal kaduitan ja aya nu ngarewas naon wiridana cenah kieu sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang caritakeun setan jin di nagarana ke dihareup maka mantak asa ulah ngabesan Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun
wallahu a'lamu bimorodi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman, Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah, kronikna syaiton. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi Jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika Jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urangna deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh, aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah, ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan, sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam, nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut, ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Gitu bae. Walan tardoangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani maja datang ka irah ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, Kabupati meureun dikenongna macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan. Sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk. Asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Pencetkeun kurang set. Bisa. Sial ta setan. Baca nu empat nya bisa kos kitu mah. Itu kiai kaisinan. Mentak ulah sapencet-pencet tak setan leuwih pinter tibatan urang. Kudu make antina. Tanya kiai kok bisa kos gitu? Tadi puasaan sapencet-pencetna. Atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh. Tanda tek ade. Iyalah Quran ngajelaskeun. Kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae. Sadarkeun diri urang, hate urang, pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lilladzina la yu'minun. Saenyana kaula nu agung, Maha Pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asa jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta.